kadang tah dina impianan sakumaha. Tapi kan di bumi tengah pada wih Hmm. jual ayeuna pagar lebih teh. Aya di pagar Bisa ngobrolnya aya cenah. ngobrol jeung si bapak kumaha ngobrolna. Kumaha cenah eta ngaji cenah yang bener cenah. So زمزم الحادي وما ترمنا يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Kampung Biru, Desa naon? Situsari. Oh, Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan. Kali ini saya ziarah silaturahim ke pesantren-pesantren dan salah satunya di pesantren Nurul Hikmah di Karangpawitan, pimpinan Bapak Kiai Haji Ujang Khairuman. Nah, mumpung aya santri nu keur ararateu kurang tanya-tanya ya. Saha namina? Napa? Tarikan atau suaraan? Napa? Nova naon papanjangna? Nur Abdurrahman. Nova Nur Abdurrahman. Tinggalna di mana? Biru Kulon. Di Biru Kulon. Ai ngaos nyantri tadi atau sabaraha lami? Udah berapa lama? Sami pisan. Oh, selami sabaraha tahun? Di can sakola abdi dieu. Oh, di can sakola. Di can sakola mah atuh umur 5 tahun ya. Di TK gitu. Ari ngobongna, ai ngobong nginep di pesantren di Iraha. Sami. Salami sabaraha tahun? Di can sakola bukan mah. Wah, Can sakola. oh jadi nginepna teh di masih keneh ti umur 5 tahunan lah nya. Wis. Ari eta naon sababna bet hayang ngobong ti dieu? Hayang menang ilmu. Nah ilmu. Terus naon deui? Hayang menang non. Menang duit. menang ilmu pastilah. Kumaha ti dieu? Galak tuh ieu ngajarkeun. Biasa di dieu mah. Oh, biasa. Teu galak teh. Teu. Ngajar bager gitu. Ari opa ibu masih ada bapak? Kayak Oh, teu aya. Oh, jadi ka mana teh aya teh? maot. Hah? Maot. Oh, maot. Jadi ditinggalkeun maot di Iraha. Di kelas 5 balik ke kelas 6. Di kelas 5 dugi ke kelas 6. Oh, ente atuh yatimnya. Jadi udah we nginep we ti dieu komonya. Maotna eta kunaon sebabna? Diper sakit heula gitu nya. Osok sono tara ka si bapak. Masuk. Sok ngadoakeun. Kumaha ngadoana? Allahumma pilih wali daya. Terus Warhamku nakama rubayani segoro. sekira masuk tiap pada salatnya tah lamun ente keur inget ka bapak sok kumaha?